ada tulisannya Bang Emok dilarang masuk. Alah bodoh amat gua mah, yang penting lu bayar lu. Tiap hari tidur mulu. Kalau lu Mun, lu bayar mau kemana? Ih, kadang nyelap. Mending geus hararejo ieu undereun. Ampun dengeunah ieu mah ieu. Da ngaranna orang Sunda mah moal balaga da. Ai kahakanan ge loba di alam gitu. Bukan henteu pucuk daun cau we dihakan. Daun jaatna aya, daun sampeuna aya, kangkungna aya, daun katuk, paloba-loba kencai susu aya. Ieu karek kembangan. Edo ai maneh keur naon eta meunang can? Ieu nyeuran ieu kangkung. Kangkung. Kan gede-gede. Mana kangkung? Iya. Ayeuna boled. Kangkung. Kangkung. Kangkung ti bangsa mata atuh iraha buahanana kangkung samata. Kayak aya kegedean. Naon deui atuh ku bingung euy bariekeun ai loba teuing teh euy mendingan hiji dua kitu tah. Ai jaatna aya eta jaat jeung cacag jaat ngeunah daang. Mane geus meunang Udah ieu jaat. Ayaan teh jaat napan eueuhan geuning. Tadi teh aya ningali hiji. Hiji. Iya, atuh siapa cepat dia dapat meureun. Urang mah tak kembangna ge loba keneh ngeunah. Mana jadi mentah. Dialaan wae nu batur. Hajeun hiji. Mane arek ngejo ayeuna sore meureun. Ngejo. Ai salaki kumaha cager? Ah kitu we jeung kitu, Ceu. Oh, orang salaki teh kan Pokoknya di teh. wae. Sare wae, udang minta kopi dahar. Oh, Tapi urang. awakna teh begang wae. Salaki urang mah awakna gede. Anu handap tambah ngagedean. Luhur handap gede. Oh. Mun ka tukang kahareup pohara mah nama. Dut. Kumaha tukang hareup gede mah. Oh, hareupna gede, tukang nanongtot bool. Teu cager-cager urutna. Teu cager ayeuna nambah nongtot bool. Atuh dan mana digeudeun wae. Atuh kumaha da atuh ngeunah? Salaki keur geuring ge. Kabeh ditu yeuh, Ceu. Ka mana? Tuh kabeh ditu. Kan aya. Sok Narsi. Lunga. Urang teh keur batuk wae ieu teh, Ceu. Sarua Ceu, keur usumna pancaroba. Harereeng gitu. Udah untuk tak genep belas harereeng kabeh. Hareeng sagala-galana, hareeng duit, Terus hareeng panyakit, hareeng liar ku salaki sare wae. riwang eta mah lain hareeng. Ih, kuloba ieu eta. Bener harejo. Ah, urang ieu ya. Ih, launan atuh. Ayam sia. Aduh. Ieu mah ayeuna launan eta. Carekan sia. Atuh ieu nu saha ieu? Batur sia carekan. Bener tuh. Ih, atuh deket sia teh. Kieu cing. Ayam sia. Baju sia. Lepok tah sia ka kanan teh sia tah. Aing mah tadi dijorongkeun ayeuna sia tah. Ai hukum karma mah teu kaliwat da. Atuh lain maca wae tulungan mah. Lah, bisa boga nu tadi itu bisa hayang dicarekan deui. Buat batu rusak. Atuh Ceu, sawana gede ih. Bahari saro. Oh, kamu saroma udah ngusahakeun. Anak alandaan ge saroma percuma teu sabebas keur bareto. Kemudian boga salah kita usahakeun, apalagi anu randa. Itu kumaha sih, kuna mah randa mah kudu bebas ka mana-mana. Sarago hayang bebas nu cara kamari-kamari. Urang teh kan kuli wae nyemun. Yang gua poe orang kuli. Kamari kuli ngarambet. Kadang orang kuli nyeuseul, Ayeuna kuli ngoret. kuli ngagosok ongkong. Ngoret ngagosok nandur. Da kumaha atuh aya nguruskeun mah. Nama BLT tidak turun-turun. Kan BLT. 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 Nu teh meunang BLT.
Itu cuy, cina gara-gara cina saroma ngorakena randa gitu. BLTN mah anu jelema boga menang tapi jelema teu boga teu Cuma di pilihan kitunya cuy. itu khawatirannya kadu teu boga. Ayo cuy, anak cuy ayeuna di mana? Anu cuma aya di imah cuy. Ini tuh diajakan. Ini tuh diajakan cuy. Ini di imah sina kemarin cuy. Cuy, kola kos. Siapa? Apa? Ini tuh saroh merenahan saroh. Tuh cuy, ngarang ngomongnya tadi. Saroh mah aberesan, ayo cuy mengabalaan. Medan teh meni pada hektar bener. Urang teh nabrak. Sana dong, Grab. Naunan atuh geningan. Naon Mana kenaon di dieu? keur ngoret dah. Mana ka mana? Ngorek wonder. Hei dah, kasih sama tara luak liuk udah ge depan teh. Saya kan dempo aya aing di sing Pan sarah. urang teh kasieun. Kasihan. Udah jelema. Balik sobat. Kasih mana saya dulu jelema. Paling. Balik kemana-mana. Ih, Alicia teu naon di dieu? Mana menilai kieu? Keur ngoret. Di kebon saha? Pon baturnya. Kebon batur kok dikoret? Ih, kuli. Kuli. Itu geng si kuli. Hei, aja kulinya daripada maling daripada kebun maling. batur. Atuh geng si we, ai awak mah geulis ya kuli. Di luhur. Yang penting mah halal. Yang penting mah Yang penting mah halal. Kudu kajeun. Heeh. Gawena ngorednya nanti sih. Heeh. Mending kos aing atuh. Tapi tinggalnya di luhur mah herang suku nama di jiga kulu balitung. Si Edo mabok naon sih? Biasana jeung mumun, ini jeung siar sih. Aja ting. Enak teman bersonok. Ya. Kita suku mani purela. Atuh jiga kulu balitung ceuk. Hei, ngaranna ge kuli. Nya, karena kulit di kebon, makanya kan beblokan. Berapa aing teh kudu mau disesok aing teh. Emang ada kabel, apa kudu bersih wae, ha? Ha. Beda enggak lah gitu lah. Mendak kalontai merenya. Ya, Saksi. Tuh tinggal di barang tol bentol gitu buduk. Hei, ngaranna ge ngorek di kebon. Gegandrengit. Era atuh randa-randa. Iya. Cek. Kita loba tapak bedilan sih, loba tapak peluru. Iya. Tuh. Meuli tapak deredet. Lu salah. Aing lebah pelur aja randa bebek mahage. Dek barare, dek sare dek. Anu hayangan emang? Di loba. Oh oke. Heh, aing lalaki mah teu nempot ti suku, ti susu. Ih, lalaki mah nempona ti suku heula. Ih, ti susu heula. Susu nage rayunnya. Heeh. Dek pasesnya lepet. Kapan aing parawan kan Ini meureun. pahlawan boga anak 10 pahlawan. Ser kahina aing kan di Sisarau ka dieu nya. Ah, jauh-jauh sia. Ngaku we geulis aing mumuncangan hideung tuh. Ih, era atuh. Lain era mah ieu tinggal di ieu teh baju di jeuna rok. Aing teu boga. Ieu ge sarua deh. Ya itu saroma tuh. Nasi bolong. Ih, Bolong. Deh Palestina di ditu jauh-jauhnya udah boga kebon. Nah tadi ngomong bolong, teh saya ke bolong teh. Tah, bolong teh, tah, bolong teh. Bolong. Apaan urang mah rek mundurnya. Bolong. Heh, tiung di layan ke peuting. Ya Allah, cenah ge modis jeung Ayo aya modis. Amit ah. mah ieu teh kait di mana Edo? Bok arwah. kan biasa belum ngomelan ngaca heula. Wah, gak tahu. Biasa kali. Bahasa aja dari itu aing. Mantap kan itu nembak. Ora deh aing kan. Ora. Baju aing boga baju hiji-hiji nah. Dua. Kan nyaho berarti menang ke sarua jeung mah boga. Aing kajet boga baju hiji dia oge. Di imah ge loba keneh. Ulah-ulah cangkeng. Saroh mana teh kunjung urang teh dulur meureun. Dulu. Sa dulu tadi ke di Saya sana nggak aing. biasa we atuh. Saya nu biasa mah itu. Sia, boga mung kena di dahdiran oge sia. Baju bolong bunga di dahdiran dah. Mangkat ka ditu. Mangkat ka ditu. Mana bukan teu? Bang gimana itu Lu mah gini. Nah dia anu batur. Ieu teh nang Nah iya. Dah di tadahdir.
Hakan aku sih. Makan itu. Kagak gue ke ngoret. Ye, mun barang sarung mana? Pancong sarong, pancong mumun mana? Iya, di paling apanya? Suruh cabutan makin leungeun. Ya, Kurang ngeunah ngorek dasar. bener banget. Jeung mah teu gablek wae. Ngan ngabuli we, ngabuli jeung lagi tegang rablek. Bang boga nan mung tiung di dahdiran ce. Bang boga baju bolong Oh, di oge. dahdiran mana? Dengan sangu teu meunang. Aya ge malah parah saya jeung barudak. Kurang gitu tinggali undeureun eueuh tuh kosong. Leuseuhna doang ieu mah ieu mah. Diuk ceula cek. Wayahna bae cai acan Tong hayang inum nya ceuk. Atuh pan urang teh meureun tas ribut haus. Wayahna tuh da eueuh urang teh boga cai. Wah keheul. Atuh urang kumaha da keul sarua. Caruli banget ka urang teh. Aing mah dek ngejo teh meureun eueuh deungeunna ayeuna mah. Pan meureun di awur-awur tadi teh lalabana. Oh, puge ah. Boga dulur teh nurus tunjung si Saruh mah. Ingat keur butuhna doang. Keur senang mah jeung batur. Oh. Kau masih bumun ge sarua diculit. Ayeuna mah lobana teh anu dulur jadi batur, batur jadi dulur. Urang mah lapar. Boro-boro lapar, aing bingung. Bingung kunaon ceuk. Aing ngobrol atuh ngomong. Dengan sangu sakitu-kitu malah ditumplakkeun aing. Ya baju boga hiji-hiji na teh soek deh. Kumaha tuh ye Sakit teh gawe-gawe. teu Budak teh digawe. budak nu mana Anu parawan. boro-boro eta perawan ge parawan naon. Kawinkeunna tuh meureunna meringankan biaya resiko. Heeh, lamun aing nu daekeun mah dikawinkeun atuh jeung saha atuh dikawinkeun jeung domba maneh. Atuh dina budakna kitu teh lemi. Heeh, kos HP mito lemot maneh teh eta budak teh. Sabar atunya rezeki mati mana we. Bingung sagedang ayeuna kumaha. Tadi nama nek ngalah eta. Ayo uyah aya. Uyah aya saeutik deui. Dahar jeung uyah we nya. Lang layu senang jeung uyah doang. Ajeun ame ngeunana kayak tambahan cipanas. Si sabarnya da emang kitu si Saruh si Mumun mah. Kurang ajar. Sedih hirup kita sedih. Oke balas dendam. Moal saha diaurkeun. Emang kitu si Mumun si Saruh mah. Sabar we nya. Sabar. Nya. Kunaon makin tarik wae ceuk. Apa kadengan sa RT bawa nyahun aing katincak ku sia tuh. Kayak bisi kadengan si Saruh si Mumun. Aing ditincak nyeri. Hampura ceuk. Kudu kumaha tuh ya hirup. Balas dendam ke si Mumun si Saruh. Balas dendam. Emang gitu julid manehna mah. Balas dendam. Masa keur itu ge moyokan. Si Narsi mah sangsara, masa keur di arisan teh ya. Si Narsi mah meuni teu kabeli-beli sopa acan. Ngomong ke di tukangan. Eta teh ngomongkeun. Astagfirullahaladzim, ku nurus tunjung aing boga dulur. Keun ku aing sia dibalas. Kana nepi ka irah ge dituturkeun, nepi ka ujung berung kali yang sirum dituturkeun ku aing. Heeh. Moal kudu balas dendam we. Aing muat moal kali yang sirum. Muat, da leutik maneh mah Narsi. Ngece maneh mah.